leungit. Kena cacing leungit atuh sok model. Emang leungitna di mana? Saha itu nu leungit cacing? Orang nangan cacing, nangan cacing. Apaan anu di teangan mah nya anu leungit? Aing ngomong di mana mah lieur, teangan leungit. Yan aing usaha teh euy makin kita makin hese euy. Aing bangkrut kedeung diga aing. Ada zaman ayeuna mah emang kitu keur usum ayeuna mah. Barangkrut Kadukun atuh. Kadukun goblok kadukun mah. Kamari ge aing geus kadukun. Heuy, cek dukun teh cenah. Ieu mah maneh mah kudu minahkeun imah tina asana pantong hidul jadi pantona ngaler. Pan aing teh usaha teh keur duduk heuh. oh iya Keur balangsa kali pindah nya kakak kita kuliah. Goblok pan bodoh sama gelo dukun parah. Ben, Euy, kenaon mah di dieu? keur cicing. Ben kopi tuh ben geunas ya, panas-panasin kopi. Hayang kopinya? Hayang atuh. Kebeneran tuh orang yang kopi. Oh, buru beli atuh. Ya. Resep kopi naon? Kopi hideung aing mah. Oh, baiklah orang kopi susu we. Heeh, sok ba dikit-dikitna. Kopi deung. Ikut kopi deung. Tadi jangan kopi susu. Kopi susu. Ah. Oke, jagoan. Tong dilating. Alah, aing poho euy. Mana keur kopi hideung, mana keur kopi susu. Ben, Naon deui ieu teh? aing poho euy. Mana nu keur kopi hideung, mana nu keur kopi susu. Ieu kopi deung. Heuh, Ieu kopi susu kan sarua jumlahna ge 2000. Sarua 2000-an kitu keneh. sarua. Sarua. Sika teh beda. Ih, goblok aing hirup teh. Dipuh maneh. Naon? Hari Gunung Merapi masih kena aktif. Paok dik aduh sete eta ning ngebul kitu. Terlalu laju berita maneh mah. Pan TV urang parem. Paingan atuh. Aktif Gunung Masih Merapi. kena aktif. Heeh. Coba tuh pang nelponkeun. Ayo nomor. Si mah teu balik. Oh. Oi. Geninganan aya di dieu urang kebeneran euy rek mayar hutang teh ya. Merek naon karah? Mayar hutang. Heeh. Anu 200.000 teh. Heeh. Nah, make mayar ayeuna. Ada urang mah yang jongjon ayeuna. Pan jatuh tempona kita tanggal 20, saya teh tanggal 15 ayeuna mah Atuh atuh. kembali urang mah yang jongjon. Sia mah teh konsisten pisan hirup teh Mayar ieu. teh konsisten ku urang mah amanah eta. Ye, lamun nek mayar tanggal 20 kayak tanggal 15 ya teh geus mayar embung aing mah konsisten lamun tanggal 20 tanggal 20. Ieu urus ieu mah. Jelema teh kunaon? Aing mayar hutang meni embung. Ieu harus gua jelema teh. Geus ku aing mau dibayar.